Masya Allah ganjaran gede jasa. Urang usaha lu atlet kesan ngadorong sepeda naik motor maksudna ngabelaan pamajikan jeung anak datang ke kesangan eta kesan nu nyek hiji bae bakal nyaksian di akhirat teridoeun kesang lamun salaki diasupkeun ka neraka lantaran nyana jadi saksi di akhirat engke loba salaki nu endek dikanarakakeun dijagaan ku kesang cak kesang Gusti abdi teu ridho mun lalaki ieu dikanarakakeun naha cak malaikat lantaran kula saksina nyana ngadorong sapeda dagang dangdeur dagang sampeu cau jeung sajabana datang ka lu atlet kesang kula saksina ngabelaan